Ngala benci di mana? Di itu betul, di itu tuh, di Astana Kidul. Ayo atuh lah, kuat. Ayo, benci nang aya tuh. Saya tuh sok loba bacot lagi lah. Oh, tuh lah. Ayo kuat. Ini teh kantong Bunda Sari murni yang rasanya Punten. Parunten. Punten, Pak. Bocah, siaw kasopan nating lewat tadu lewat bae lain ngomong punten ka aing teh. Pokoknya kita ngomong punten, ngomong permisi. Ih, sia makalah nuduh aing. Elek ge nyane nu lewat ngomong punten teh lain aing mah diuk. Geus mengi. Jama conge mah tong dilayanan reuh. Heuh lah. Sia ngomong goblok ka aing. Anya, aing betul ngomong goblok ieu. Aing mah ngomong lagi conge. Oh, ngomong conge sia teh, jaket teh ngomong goblok. Kajian ari ngomong conge mah. Karendi Nyala beunceut aing mah ka Astana Kidul. heuncet. Nenek ngalah heuncet. Kaeling bae tuh nyete barudak kene dusun bari ge. Ngala beunceung, nyana nu dusun mah. Peta. Putak ge. Naon dia heuncet? Anjing, atang modelan atuh. Tong diperpanjang gua tadi. Waalaikumsalam. Tah kitu sopan nenek teh mun ti tadi. Bisa. Balik. Ngandelan. Ini teh kantong Hop. Di situ sigana loba beunceut tuh, garandeng. Kumaha mun ka ditu bae ge? Geus lah. Lagi saya lah. Gimana ya? Tah, berada itu aja, berada itu. Gandeng di itu ya. Panting oh. Ini nya boncos nak. Bentuk ieu. Rambut bae. Terakhir aing mah he. Maneh nang ganeng na bae saueuh beunceuna ieu aneh. Main teh kureungit. Nagis teh. Bener juring soalnya. Cuma uting hiji acam. Ngana kureungit beta tadi. Oh, sorana mah gandeng, beunceuna mah eueuh. Harandi atuh he, setengah arti yo. Sugan. Mengi, ini kadang asa aya budak ceurik di Astana kieu. Harieun aing mah. Heueuh kadenge, nyigbog. Kadenge teu kadenge. Heueuh. Di mana? Oh, sadieu. Wah, ya Allah. Mengi. Geus tong lompateun reuh. Capek, geus da. Jurigna ge mal ngobar geus jauh. Aya dah, lempang bae lah. Kita jurig di bae mah. Dan berisik karena gua lagi tidur. Sosis bakar. Sosis. Lah, datang juga be. Abe akun saat di ongkos. Gua be beak video mah. Laris manis Tanjung Kimpul. Sosis beak ku jurig. Nu meulina jurig. Beak ngaku jurig. Ieu sosis beak be tutup ibu. Keur manu meulina teu puguh rupa.
Bang, jualan apa bang? Gak lihat lu gue dagang apaan? Udah tahu dagang sosis pakai tanya lagi. Mau beli berapa lu? Emang satunya berapa bang? Satunya 1.000. Kalau 5 berapa bang? Ya 5.000 lah. Emang lu mau belinya berapa? Tuh, aing mau beli ya. Aing mau nanya bae. Ngomong. Kan jalan. Ya. Jalma teu boga duit, nang bisa nanya bae meuli hantu conge mah. Terus lah. Astagfirullahaladzim. Bang, sosis yang panjang sama gede bang. Si Neng ngagetkeun bae. Kalau kaget urang, kira teh jurig. Meser sabradi Neng? 50 tusuk aja bang. Oke Neng, siap. Di antosnya. Udah Neng nih, udah jadi Neng. Tinggal dilahap aja. Ini Neng. Si Neng masuk ajak si Siwo. Dia malain duitnya Neng. Dia mah daun Neng. Berisik aja lu. Asu. Bruh.